Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngadongeng deui dongeng deui mitra-mitra pemirtub direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeun ya dongeng si ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, boh bilih ieu mah boh bilih bade ngersakeun masihan atanapi ngintun donasi kanggo naskah dongeng khususna kanggo dongeng-dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mangga tiasa dikintun wae ka nomor rekening anu disimpen ku Mang Guru dina deskripsi ieu video atanapi tiasa ngahubungi ka nomor WA Mang Guru anu disimpen dina deskripsi ieu video. Hatur nuhun saati acana. Sok keparayun sadayana. Mitra pemirtub dongeng Mang Guru ngan ukur dina sakali marentah ribuan prajurit jin pating belesat dina rupa-rupa wujudna nuturkeun manuk japati anu geus nyuruwuk leuwih ti heula. Serang! Geus kitu mah Kipatih oge ngajorowok marentah ribuan prajuritna. Gurudug, burudul, derengdeng, gajeleng. Antuk nama ratusan prajurit anu tarumpak kuda sarta ribuan prajurit anu geus samakta ku pakarangna sewang-sewangan ngaburudul sarta pating derengdeng siga anu hayang paheula-heula nepi ka medan perang. Sakur jalan anu kaliwatan nepi ka mul-leku kekebul taneuh bari pating jorowok sagala ari ayeuna mah Prabu Dangdang Kipatih Kirajam jeung puluhan abdi dalem anu tarumpak kuda gancang bae nuturkeun ribuan prajuritna. Di jauhna keneh geus kadenge sora anu pating jeleger sarta pating beledag ciciren geus lumangsung perang antara pasukan prajurit jin ti dua kerajaan. Beuki lila ribuan prajurit batu nunggal beuki deukeut ka tempat anu dijugjugna nepi ka antukna mah sarerea anjog katungtung palataran anu keur dijadikeun medan perang. Di tengah-tengah eta palataran kasampak ribuan jin geus silih tarajang kalayan pohara campuhna sora anu pating jeleger sarta pating beledag geus teu puguh dengekeunana. Ari ribuan prajurit batu nunggal geus asak pangwarah tayohna mah canggeusna pahareup-hareup jeung pasukan musuh teh teu kungsi ngadaguan parentah deui gancang bae nyokot barisanana sewang-sewangan. Pasukan panah naragog panghareupna ditukangeunana ajeng-jereng pasukan kuda jeung anu sejena. Tahan heula. Ceuk Kipatih batu nunggal anu salaku panglima perang mangsa nempo pasukan musuh geus mimiti ngadeuketan. Sarerea kalayan sabar ngadagoan parentah ti panglima perangna tapi kituna teh ari tina sorot matana mah siga anu geus teu kuat hayang geura ngarecah musuh-musuhna. Serang! Kadenge suara anu ngajorowok mere parentah ti pihak Dharma Patih anu tetela geuning Raden Angkara. Kalam, tong kapancing ku musuh. Ceuk Kipatih batu nunggal ngacungkeun leungeun kencana. Ribuan prajurit batu nunggal kabeh nurut ka panglima perangna. Waduh! Teu lila antarana dak dubadakan loba prajurit ti pihak Dharma Patih anu pating garowak disusul ku awakna anu pating korosak murag tina tatangkalan anu rajeg di sapanjang sisi medan perang sarta anu saterusna mah pating garebut ninggang lemah. Nempo kitu Prabu Purwasesa, Raden Angkara jeung ribuan prajurit ti pihak Dharma Patih mah nepi ka pohara ngararenjagna sabab teu nyangka sacongo buuk yen pihak musuh geus leuwih ti heula ngawasa eta patempatan. Samaruk pihak aing teu ngawaskeun gurak-gerik pasukan sia ha. Ceuk Kipatih batu nunggal lengakan siga anu ngeunah pisan.
Iya. Ade Kipati, cek Prabu Dangdang oge nempok itu mah nepi ka babara katakan teu jauh beda jeung ribuan prajuritna. Beuki lila beuki loba prajurit di pihak Darmapati anu pating garebut tina tatangkalan. Nempok itu Raden Angkara mah nepi ka kakecerot, gancang bae marentahkeun sesa pasukan Jamparingna pikeun nyerang pasukan lawan. Serang! Belesat, belesat! Ratusan Jamparing pating belesat ke awang-awang, nembus mulakna ke kebul tur pating beladangna sora di tengah-tengah palataran anu dibalukarkeun ku campuhna perang antara ribuan jin ti dua pihak kerajaan. Sewuk, sewuk, sewuk! Ratusan Jamparing ngahujanan pasukan Batu Nunggal, tapi hiji oge taya anu kena kana sasaran, da kabeh katadah ku pasukan Padang anu pating garajeleng sarta langsung nutup pasukan anu panghareupna ku entepan tamengna. Sewuk, 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 belesat! Cerem, cerem, cerem! Nepi ka pating rarenjag deui wae pasukan Darmapatih mah, sebab pasukan panghareupna loba anu pating garwak alatan dihujanan ku serangan Jamparing anu ningker ti gigireunana. Acan mah bea kareuwas Prabu Purwasesa jeung pasukanana nepi ka pohara ngadegdegna mangsa nempo pating gurudugna pasukan gajah anu ujug-ujug geus aya di tukakeunana. Atah keneh sia mah Purwasesa, ceuk Prabu Dangdang siga anu beuki ngeunah lelengakan. Kipatih jeung Kirajam katut puluhan abdi dalam Batu Nunggal oge jadi pipileueun pating garak-gak siga anu ngeunah pisan. Serang! Estuning geus teu make taktik deui, langsung bae Prabu Purwasesa marentahkeun sakabeh prajuritna pikeun nyerang pasukan lawan. Sewut, belesat, belesat! Ratusan Jamparing pating belesat mapag ratusan prajurit anu tarumpak gajah. Belesur! Celeb, celeb, celeb! Kuberag gedebut! Para prajurit anu kabeunangan ku Jamparing musuh pating garawak, sorana awor jeung sora gajah sarta anu saterusna mah pating gedebut ningang lemah. Serang! Nempok kitu mah Kipatih pihak Batu Nunggal oge teu cicingeun, gancang bae ngeprak sakabeh prajuritna pikeun numpurkeun pasukan lawan. Wan gurudug! Geus teu nolih kana tincakeun. Harita keneh pasukan Batu Nunggal pating garajeleng pating barangbang nembus mulekna haseup jeung pating beledagna suara anu dibalukarkeun ku campuhna dua pasukan prajurit jin anu can eureun silih tarajang. Teu bisa liwat kabeh aya sababaraha prajurit anu pating jarengkang alatan kabeunangan ku panarajang jin ti pihak lawan. Rob, antuk nama ribuan prajurit ti dua pihak kerajaan silih rangseg silih tarajang. Trong-trangna sora pakarang anu diaradu awor jeung jarehemna sora kuda tur sora gajah sarta sora anu pating garwakna prajurit anu kabeunangan ku sabetan pakarang ti pihak lawan. Kaayaan eta patempatan estuning jadi teu puguh pisan dengeunana. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, perang antara dua kerajaan lumangsung pohara pisan campuhna. Kalayan ti dua pihak oge siga anu pada-pada embung ngelehan balukarna. Beuki lila mah beuki loba prajurit anu jadi korban, bugang-bugang pasolengkrah, aya anu pegat beheungna, aya anu buntung leungeunna, aya anu gudawang beuteung nepi ka ngambai peujitna jeung sajabana deui. Beureumna getih lirdak dubadakan ngabanjiran eta patempatan. Tapi beuki lila mah beuki atra pasukan ti pihak Darmapati beuki kadasak sarta jumlah prajuritna oge beuki ngurangan. Pasukan ti bangsa Jina oge sarua. Beuki lila mah beuki loba jin anu marusna da bubuhan eleh taktik jeung eleh jumlah.
Moal balik diteruskeun oge, gancang kabur. Cek Prabu Purwasesa kanu jadi anakna. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, ari Raden Angkara anu memang geus ngarasa seber ti samemehna, siga anu bungah pisan mangsa ngadenge parentah tinu jadi bapana samodel kitu teh. Gancang bae Raden Angkara nyentok tali kudana, sarta anu saterus nama mangpret ninggalkeun pasukanana, dituturkeun ku Prabu Purwasesa. Ari anu umanjakna karebuan prajurit nama, wajar teh ngayonan pihak musuhna teh rek nepi ka kecelak getih anu panungtungan. Keun bae, ulah diudak, ulah. Wajena pisan jelema kitu patut mah. Cek Prabu Dangdang gancang ngahulag, mangsa nempo Kipatih geus rek nyentokkeun pisan tali kudana, alatan nempo dua pamimpin Darmapati anu malangpret ninggalkeun medan perang. Kipatih oge teu wani baha ari menang panghulag tinu jadi raja nama. Red ka para prajuritna anu keur adu hareupan jeung pihak musuh. Gancang bae Kipatih ngagajeleng ka medan perang, sarta anu saterus nama langsung bae ngabubat babit pedang nggoning numpurkeun pasukan lawan. Prabu Dangdang mah ngan saukur unggut-unggutan mangsa nempo kitu teh. Perang terus lumangsung, pabalatak nabugang prajurit beuki nambahan. Loba anu can sadar sigana ti pihak Darmapatih teh yen dua pamimpin mah geus jarauh ninggalkeun maranehna. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, dina mangsa eta lumayan anggang ti palataran anu keur dipake medan perang kedua pihak kerajaan. Persisna pisan mah di hiji mumunggang anu rada kehalangan ku rajegna tatangkalan. Dua jirim anu tayohna mah geus lumayan lila ngawaskeun lumangsungna peperangan antara dua kerajaan. Silih leret bari arunggut-unggutan. Tetelah gening eta dua jirim teh tayalian ti Nyi Manik jeung Bah Goncrang. Panasaran siga nama hayang nyaksian ku mata sorangan kumaha lumangsungna peperangan antara kerajaan Darmapatih jeung kerajaan Batu Nunggal. Pohara kuatnya gening pasukan Batu Nunggal teh, cek Nyi Manik neuteup ka salakina. Ngarannya oge kerajaan gede. Hayu ayahnya mah urang laporan Kakang Jeng Prabu. Elanyan atuh da can rengse perangnya oge. Dah geus puguh peeleheun Darmapatih mah. Buktinya si Angkara jeung bapaknya oge geus malangpret. Teu nembal deui ari geus dikitukeun mah, reup Nyi Manik meuremkeun matana. Cileg! Teu lila antarana ujug-ujug ngajanggelek jirim ekek anu pohara badagna. Sanggeus Nyi Manik jeung Bah Goncrang pating kalacat mah, kebat bae eta ekek ngageleber ka awang-awang, sarta anu saterusna mah kikiplik ka kalayangan ninggalkeun eta patempatan. Lumayan lila lalampahan anu disorang ku Nyi Manik jeung ku Bah Goncrang teh, keur mah jarak Darmapatih jeung Trisula Emas teh kawilang jauh, katambah-tambah hibarna ekek anu tumpakanana oge teu pati apeng-apengan teuing, malah mah bisa disebutkeun antare. Sok sanajan kitu ari lila mah ekek anu ditumpakan ku Nyi Manik jeung ku Bah Goncrang teh teu borong nepi ka palataran hareup karaton Trisula Emas. Rada kurang kerung pikeun sajongjongan mah Nyi Manik jeung Bah Goncrang teh, sabab di eta tempat geus ngajengjreng puluhan kuda anu pangawakanana saraseg tur pohara haradena. Ret Bah Goncrang kaopat prajurit anu keur jaraga gancang digupayan. Salah saurang prajurit kalian gura-giru nyampeurkeun ka Bah Goncrang. Aya nyaon ieu teh geuning asa rame kieu? Tanya Bah Goncrang mangsa prajurit anu digupayan geus aya di hareupeunana. Kasumpingan raja sareng patih ti unggal kerajaan alit, temal prajurit kalian derengkuh. Menang jawaban anu samodel kitu, Nyi Manik jeung Bah Goncrang mah ngan saukur silih leret bari arunggut-unggutan. Tapi teu lila kituna teh kebat bae duana arasup ka karaton. Adi eta prajurit sanggeusna Nyi Manik jeung Bah Goncrang pating laleos mah kebat bae nyampeurkeun deui ka balad-baladna. Bejana balukar tina tindakan Raden Aji teh, Batu Nunggal jeung Darmapatih teh jadi perang cenahnya. Cek saurang prajurit retret ka anu diajak nyaritana. Lamun eueuh tindakan ti Raden Aji mah kerajaan urang anu jadi sasaran Batu Nunggal teh. Untung Raden Aji aya di pihak urang, mun teu kitu mah basa diserang ku Darmapatih oge geus hancur Trisula Emas mah.
resep kuring mah ka Raden Aji teh tada umaing masih geus jadi kegedean oge. Buktina we jeung Jang Ukun oge masih keneh daekeun ulin. Is, lain geus jadi kegedean, da asalna oge turunan gegeden. Malah mah hiji-hijina calon Raja Darmapati anu sah cenah. Heueuh getangnya. Sisuganan we bisa ngawasa deui Darmapati, bakal tangtrem sigana kabeh kerajaan oge ari aya dina kapamimpinan Raden Aji mah. Geus pasti da tina sikap jeung tabeatna oge ari Raden Aji mah pohara bager tur nyahanana. Tuh. Aya Raden Aji na. Opat prajurit anu keur ngawangkongkeun kahadean Jang Aji dak tubadakan jarempe mangsa rentang-rentang ngurunyung anu keur diwangkongkeunana. Nyatana Jang Aji anu harita keur mamanggul karung kalayan paroman siga anu marah maai pisan. "Rantos di mana, Raden?" tanya saurang prajurit anu keur jaga. Mangsa Jang Aji geus aya di hareupeunana, kituna teh kalayan terengkuh pisan siga anu pohara ajerihna. Tos ngalakonyal mang, resep arasak. Tembalna Jang Aji bari ngecageun babawaanana. Padahal mah kantun miwarang we atuh ari palai konyal-konyal wae mah, Den. Mohon, Den. Sareng tadi deui pada milarian ku Kangjeng Prabu sareng ku Ki Cakra. Lah wios paling oge bade ngajak ngobrol, mending oge rencangan wang konyalnya mang. Sok raos ari parebut mah, tembal Jang Aji kituna teh bari gek. Sila nyang hareupan karung babawaanana. Sakedapan mah opat prajurit ngan ukur silih leret bari gogodeg, tapi siga anu teu wani ngaluhuran Jang Aji kituna teh gancang bae opatanana milu sarila. Sok mang raos aramis, ceuk Jang Aji deui. Sanggeusna mihlaan nyokot konyal anu memang geus karoneng kabeh. Antuk nama opat prajurit oge kup-kup kana konyal sarta anu saterusna mah pating calabak siga anu ngeunah pisan. "Amis, Den, seger." Mohon mang, jangkung teh ieu mah tangkalna oge mang. Abdi oge dugi ka nyeri bujur dibebeut kana batu. Tembal Jang Aji bari surungah serenge kanu keur diajak nyaritana. "Alah, batuna teu kuna naon, Den?" "Sia mah," ceuk saurang prajurit ngadagungkeun sirah baladna anu cikeneh nyarita. Ngan barakatak sararea saleuseurian siga anu bungah pisan. Teu siga-siga keur ngariung jeung saurang kegeden anu pada mika ajrih ku jalma rea. Anjanyi. Keur kitu kadenge suara Ki Cakra. Jang Aji jeung opat prajurit mah nepi ka pohara caruring hakna. Barang direret nyawe di palataran hareup karaton. Ki Cakra siga anu keur gura-giru ngudag lengkah Nyimas Pandani. "Mancang pipileueun Ki Cakra. Pokoknya mah si Angkara jeung si Purwasesa kudu moajar dina leungeun kaula," ceuk Nyimas Pandani pohara pisan tandesna. "Lain kitu Panjanyi, pek teh teuing perkara eta mah jarusan maneh. Nah, dari kahayang kaula mah kiraha deui we jalain perkara anu penting. Keur anjika cepenting soceh, da kaula mah anu nyeri hatenya." Paroman Nyimas Pandani siga anu pohara nafsuna, "Curelat, jeleng. Dina tungtung kecapna ngan ukur dina sababaraha gerakan Nyimas Pandani geus jauh ninggalkeun eta patempatan. Panjanyi," ceuk Ki Cakra ngan saukur bati gogodeg. "Aya naon Ki?" tanya Jang Aji sanggeusna aya di hareupeun Ki Cakra. "Eta si Panjanyi keukeuh payah males kanyeri ka si Purwasesa sareng ka si Angkara, Jen. Sanes nuju mayunan pasukan Batu Nunggal ari Prabu Purwasesa sareng Raden Angkara mah Ki," ceuk Jang Aji rada kerung. "Kalabur cimejan perang ari saur Nyi Manik sareng Bah Goncerang mah, Jen. Mangsa pihak Darmapati parantos pohara pisan kacecerna teh." Jang Aji mah ngan saukur unggut-unggutan. "Ari Raden cimanya atuh, pilari ti cacaji, tuh jilebet cor anu ngancos." Tos ngalakonnya Ki. Ieu mah hayu enggal kalebet." "Mamang, si Ukun anteran konyalanya," ceuk Jang Aji mah malah ngajarawok heula ka prajurit anu keur jaraga. "Siap, Den, siap." Opat prajurit meh bareng nemalan. Geus kitu mah gancang bae Ki Cakra asup deui ka karaton. Dituturkeun ku Jang Aji anu kungsi meunang panggembleng ti dirina.
Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, sababaraha poe satutas lumangsungna perang antara dua kerajaan. Pihak anu unggul nyatana kerajaan Batu Nunggal, langsung bae ngirim-ngirimkeun surat ka unggal kerajaan leutik. Anu eusina minangka bewara yen Darmapatih geus jadi wewengkon kakawasaanana, sarta sakaligus nebarkeun beja yen ngaran Darmapatih oge anu cenah mah dipupus. Sabab wewengkonna dijadikeun hiji nyatana jadi kerajaan Batu Nunggal. Poe harita dianterkeun surat ku Batu Nunggal. Poe harita keneh kerajaan-kerajaan leutik ngayakeun digempungan di kerajaan Trisula Emas. Ari kieu carana mah, saena tong dilami-lami langsung bae urang rebut deui Darmapatih teh. Ceuk saurang raja ti kerajaan leutik rutret ka puluhan jalma anu keur ngariung di rohangan utama karaton. Kumohon we datos pugu aya Raden Aji anu gaduh hakna. Sapuk pisan abdi oge dikawasa keneh ku Prabu Dangdang mah moal beres-beres masalah urang teh. Datos pugu Prabu Dangdang mah jalmina oge talengas pisan. Buktosna we sadayana kula wadage si Purwasesa oge dugi ka digantung di alun-alun. Pohon rupina tos waktosna mungkas kasawadang-wadangan pamimpin anu nyangsarakeun rahaya teh. Satuju Rumpus Batu Nunggal binasakeun Prabu Dangdang. Raja-raja ti kerajaan leutik pating celengkeung nepikeun pamadaganana. Ki Cakra anu kapato jadi pamimpin dina eta riungan pikeun sakedapan mangan saukur unggut-unggutan bari rutret ka anu keur araya dirinya. Janjen sajayanya oge parantos sapamajegan ieu teh, ceuk Ki Cakra muterkeun paneteupna. Sumohon Ki Patih Agung, urang bongohan serangna supados Batu Nunggal teu mangapul ya. Celengkeungna Prabu Ungkara. Sapuk Ki Patih Agung, leres pisan paning dibongohan tah Batu Nunggal teh. Sapuk. Kayan di eta rohangan jadi pohara gandengna. Ari Jang Aji patih-patih jeung puluhan abdi dalem anu milu kana eta riungan ditadi oge ngan saukur ngaragapkeun siga anu sieun pajarkeun hayang ngaluhuran raja-rajana ari kudu milu nepikeun kembandang nama. Kumaha Raden? Antuk nama Ki Cakra ngarerat ka Jang Aji anu diukna meh ngareneng jeung Nyi Manik katut bah goncrang. Ari abdi mah ngiringan bae kana kasapukan sadayana. Nanging sayeuna mah kedah ku cara anu satria teu kenging ngabongohan pihak lawan. Temal Jang Aji pohara tandesna jempe pikeun sakedapan mah Prabu Ungkara ngan saukur silih leret jeung raja-raja anu sejena. Ageng pisan resikona ari kitu mah Raden. Kumaha ge pihak Batu Nunggal teh pohara kuatna. Komo ayeuna mah kakuatanna oge langkung ageng. Datang tosna oge sisa-sisa prajurit ti Darmapatih teh sadayana oge bilu ka Batu Nunggal. Ceuk Prabu Ungkara namrakeun rasa teu satujuna. Mohon Raden, mending oge bongohan we lah. Mohon, da pasukan jin ti pihak Batu Nunggal teh pohara seurna. Raja-raja anu sejen oge jadi pating celengkeung siga anu pohara teu satujuna kana pamadegan Jang Aji dina mangsa harita. Ari Jang Aji mah katempona teh kalem bae, malah mesem bari unggut-unggutan enggoning muterkeun paneteupna. Cageula nya he sakitu anu kapihatur. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga permios.